Heh, iya, ai hirup rek kieu bae kitu. Jangan deul babaturan mah geus aya nu sarukses. Ari aing kieu bae, masyaallah aing. Ham, naon dia? Makan gorengan. Naon? Gorengan dan gorengan. Oh, gorengan. Ngeunah ieu sigana mun ngakan gorengan mah. Ayo dak. Hayang. Nun ya. Oh, Kabeneran ai gorengan. Naonnya ieu mbata. Kolong atas hitam. Tiara. Jangan corak ya. Pindah lagu ah. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua tentang dari sini bersamaku, bersamamu. woi dia ulah gigitaran besi ngagak gandengan. Dia letik-letik kumaing besi. Ngomong-ngomong dia nih kemana? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Aduh, balagu. Terus masanya tuh jeung geus tangkil. Naon dia cengar-cengir? Kunaon gitu teu meunang tah. Menang sih. Han tah kadi tuh si Akang. Nu bener dia. Sabodo dia ari teu percaya ka aing mah. Aya naon ya? Tumben amat si Akang itah ka itu kan aing. Kira-kira nek naon tanya si Akangnya? Geus lah teangkeun bae. Aduh, ay si Burhan kabur ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, tumben dia kadihan, aya naon? Kok nanya naon lain si Akang ngitah ka dieu kan aing? Nitah ka dieu. Heeh, kan tadi si Akang nyita si Ilham neangkeun aing. Dola si Ilham dia. Polongo eta si Ilham. Hong geus kira ka dieu diuk. Sape lain dia ti ditu ka dieu lempang. Hooh. Pantesan be si Ilham adalah yang kabur. Oh, pantesan lumpat tadi horengan mata ngolo dia. Kang, ngomong-ngomong si Neng teh kabogo si Akang arek nikahnya. Wih, nu bener sih dia. Biar aku jatuh ngadengnya beja cing aing mah. Wah, payah si Akang kabogo arek nikah gitu nyaho. Ngadengnya kabar tina sa diahan. Awas zaman ayeuna mah loba kabar atanapi beja hoak alias bohong. Poho aing ge Kang nu ngomongna masaha boa. Soalnya geus rada heubeul. Sugan mah bohong eta kabar kituhan. Soalna aing kana si Neng mah ieu naon nya mun dibahasakeun ku ari mah. I love you, I miss you teureun-eureun sampai kiamat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karasel amat dia. Buah timun dimakan sawang, dapur ngalamun mending kana si Akang.
Woi, seserian bae dari ya. Dong bukan duit sakarung bae. Woi, uluk salam tah punten tah cicing bae. Naon? Uluk salam. Nek baca kenaon dia, nanyakeun daun salam segala. Astagfirullahaladzim. Uluk salam dan uluk salam. Oh, aing hampura Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong keur ngobrol kenaon gitu. Ulah dijawab Kang, percuma. Moal kadengieun. Sarua bae ngomong jeung batang kalapa mah. Hus, ulah kitu kumaha-kumaha ge sarua bae eta makhluk Allah anu sampurna.